barang naon aing mah nih Saden. Tadi non minjem non duit 20 yang hilang-hilangan sakodi jeung 20-an. Goblok Saden keur duit teh. Eueuh. Nyawa yang ayeuna dibayarna. Budak teh aing goblok. Baru basi goblok Saden aing keur duit teh. Eta duit. Iya. Tah. Geus tah ka Saden. Eueuh anjing. Iya. Goblok. Dasar budak teh minjem jajan ongko. Tah kebenaran sia. Ya kenaon? Bercicing tadi si Ehan nagih duit urut beli langayangan cenah minjem mana ka si Ehan 20.000 aing ge dibayar. Goblok aing mau minjem kencan. Si Ehan ngomong tadi si Ehan. Aduh ya. Gitu Urang tadi jeung sia. Terus tuh udah kemana si Ehan? Kemana sih anak? Dia dibayar 20 tuh. Ayo